Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiksa, Wilujeng Patupang Sageng, Alfarabi Haida Yuliansyah, dina acara warta boga. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di desa Tenjolaya diajak di tenda. Pamiksa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata, desa Tenjolaya, kecamatan Pacing Jambu, Kabupaten Bandung. Nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena kaugok. Masih kayaknya diajak di tenda darurat. Maranehna tuh bisa balik deui ke sekolah asal. Sabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu. Ciwidey Rancabuli, Asep Taulani natelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 orang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajak di tenda darurat khusus bikin kelas genep anu ahad ieu bakal yang harapkeun ujian nasional. Tisaprak 2 minggu katukang maranehna cicing jeung diajak di imah kepala sekolah SDN Cisodari. Pamiksa, mung sakitu nu kapirantuh wilujeng patupang deui dina waktu nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.